Anton abok. Heeh. Kumaha dongengna. Canton mah kieu aja acara, saya masuk komentar we acara pan. Acara atulah cenah gitu. Paling ge jangan lunasan perumnasnya. Ieu waktu urang boga acara di soreang, acara nyalung. Nyalung. Gaji teh ngan 90.000 lah. Heeh. Itu. Nah, manggung ya. Ton. Main di itu di non teh di soreang. Soreang. Omat ieu mah di gedung cik urang teh. Waduh. Make jas, mana make Ginding we ginding. Oh, pakai kameja. Kudu make jam cik urang teh, sepatu pentopol. Jam. Oh, nepikeun kang inyoman main teh. Oh. Datang pan padahal urang mah manggungna ka gunung, lewatan 2 gunung gitu. Lewatan 2 gunung, main teh anjing gedungna di mana cenah ieu. Panggung Di teh. belah mana? Tah deukeut saya. Sia mah ieu mah ka gunung cenah. Coba hujan ngaridincik. Hujan ngaridincik di Soledad 16 kali atuh. Aduh. Padahal geus gini. Heeh. Amak manehna teh. Amak. Tempo balik. Boga hajat. Aduh cenah kumaha ieu? Keur mayarna cenah ngan aya ceban. Alah, 10.000 ku genep urang. dibagi Aduh, genap. dibagikeun. Si Anton ti mimiti init nepikeun ka balik. Baeud. Kecewa. Bari kieu teh Kecewa. 10.000 anjing. Gua mikir atuh aing geus make nyewa jas. Jas. Ngudruk. Geus nyewa kameja. Jam nginyeum. Jam nginyeum. Aduh. Lab. Ieu selah ieu. Selah. Nah, Selah teh selah budak Susan. Susan.